Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami salatil istisqa. Ieu pasal martadakeun pirang-pirang hukum salat istisqa. Aitolabis suka tegasna menyuhunkeun hujan minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Wa salatul istisqa'i ari sareng ari salat istisqa eta masnunatun disunnahkeun limukimin keur jalma anu mukim wa musafirin sareng jalmi musafir hindal hajati nalika peryogi ieu mukim musafir minin qita'i ghaisin karena arah-arah pegatna hujan turun hujan aw aini ma'in atanapi saatna sumber cai wa nahwi zalika atanapi saumpamina saatna cai wa tu'adu sareng diulang naon salatul istisqa salat istisqa sanian kana dua kali wa aktsara atanapi leuwih jadi tiasa sekali dua kali bahkan leuwih min zalika tina itu dua kali ilam yusqau lamun teturun wae hujan ka ieu kaum hatta yaskiyahum sehingga nurunkeun ka ieu kaum sa Allahu Allah faya'muruhum maka hatta yaskiyahum sehingga nurunkeun ka ieu kaum kana hujan sa Allah faya'muruhum maka marentahkeun ka eta kaum saha al imamu imam wa nahwuhu atanapi saliyana umam boh pejabat atanapi pamarentah miwarang supaya salat istisqa ngainstruksikeun wa bitaubati kana midambal tobat ieu kaum wa yalzamuhum sareng wajib ka eta kaum naon al imtisalu amrihi turut atanapi taat kana piwarangan imam kama afta sakuma parantos mafarin patwa bihi kana eta katerangan kana kedah tobat tina dosa sa al Nawawi Imam Nawawi wa taubatu sareng ari tobat minadzanbi sareng Imam Nawawi wa taubatu sareng ari tobat minadzanbi tina pirang-pirang dosa wajibatun eta hukumna wajib amaro kudu marentahkeun ka eta kaum sa al imamu imam kana biha kana eta tobat awala atanapi henteu marentahkeun imam kana kaum ka eta kaum pikeun tobat wa shadaqati sareng diparentahkeun ku imam ka eta kaum pikeun ngaluarkeun sedekah wal khuruji sareng diparentah ka eta kaum ku imam pikeun kaluar maksudna ulah milampah minal mazalimi tina pidambelan anu aniaya atau dambelan anu zalim lil ibadi ka pirang-pirang hamba teu kenging berbuat zalim ka pirang-pirang hamba wa musalahatil adai sareng berdamai sareng musuh lamun paseanya damai wasiyamu salah satu ayamin sareng puasa eta kaum sareng imamna karena 3 poe qabla mi'adil huruji samemeh waktu keluar bade salat istisqa fayakunu maka ieu puasa bihi dina waktu keluar eta arba'atan jadi 4 rakaat 3 puasa di imah 3 hari puasa di rumah ka 4 harina puasa bari rek ngalakonan salat istisqa sumayah ruju satasna kaluar imam bihim sarta kaum fil yaumir rabi dina dintenan ka 4 siaman dina kaayaan puasa goiro mutatoyi bina bari henteu nganggo sesengitan qala mutajjainina sareng teu nganggo sesengitan bari henteu gigindingan baliyah rujuna akan tatapina kaluarna ieu kaum bade salat istisqa fi siabi nganggo raksukan bidlati anu hina atau maksudna mah pakaian basajan
pakaian sadidinten di muwahadatin lafad bizilatin teh kalawan anu nganggo huruf ba anu dititikan hiji di handap maksuratin anu dikasrohkeun ieu ba wazali mu'jamatin sareng huruf zal anu dititikan hiji di luhur sakinatin anu diharokatan sukun wahya sareng ari ieu siabu bizalatin eta mah pakaian yulbasu anu sok dianggo ieu mah min siabil mihnati dina pakaian sadidinten waktal amali dina waktu dambel wastikanatin sareng angkatna tenang bade kalapang angkatna tenang nalika bade salat istisqa aya khusyuin tegasna mah khusyuk wa tadarruin sareng tawadhu handap asor ai khuduin tegasna mah DP handap asor wa tadallalin sareng ngarasahina di payunan Allah wa yakhrujuna sareng kaluar ieu kaum bade salat istisqa teh mahum bari eta tetep sarta kaum teh asbianu araya murang kali tiasa murang kali ngiring wasuyukhu sareng pirang-pirang kolot aki-aki wal ajaizu sareng pirang-pirang nini-nini wal bahaimu sareng pirang-pirang sasatoan wa yusolli sareng salat bihim kalawan ieu kaum sahal imamu imam au naibihu atanapi saat bergantina imam rakaataini kana salat 2 rakaat ka salatil aidaini seperti salat lebaran 2 bi kaifiyatihima tina tata carana salat idain sami tata cara salatna salat Idul Fitri minal ibtitahi dina ngaos pati ibtitah wa ta'awud ngaos ta'awud wa takbir sab'an 7 kali fi raqatil ula dina rakaat kahiji khamsan 5 kali takbir fi raqatis saniyah dina rakaat kadua yarfa'u anu ngangkat imam yadaihi kana panangana tsumma yaktubu saterasna khutbah ya imam nadban tingkana sunnah ya khutbataini karena 2 kali khutbah khutbatul aidi seperti 2 kali khutbah salat lebaran salat hari raya fil arkani wa ghairiha boh rukun-rukuna wa ghaira jeung salian tina ieu arkan sami rukuna syaratna sami lakin yastaghfiru akan tetapina ngaoskeun istighfar ya imam Allah taala ka Gusti Allah mengabentenang naon istighfarna fil khutbataini nalika ya imam khutbah badal takbir hari Idul Fitri Idul Adha mah takbir heula saparantos salat teh 8 kali bade khutbah teh dina khutbah kaduana 7 kali tah na ieu mah gentos ku istighfar badal takbir jadi gaganti tina takbir awalahuma dina ngawitan 2 khutbah fi khutbatil aidaini dina seperti khutbah idain payab tatihu maka ngawitan ya imal khutbah al khutbatal ula kana khutbah nu kahiji bil istighfari kalawan maca istighfar tis'an kanu 8 kali wal khutbatis saniyah jeung khutbah kadua sab'an maca istighfar 7 kali wasigatul istighfar sareng segat istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Nah khutbah teh khutbah kahiji di aos 8 kali, khutbah kaduana di aos 7 kali. Wa takunu sareng dilaksanakeun naon al khutbatani 2 khutbah teh ba'dahuma saparantos salat 2 rakaat ay rakaataini sategasna salat 2 rakaat wa yuhawwilu sareng mindah atau mengalihkeun saha al khatibu khatib ridaahu kana sorbana atau salendangna faya jalu maka ngajantenkeun ya khatib yaminahu nu tadina sorban di belah katuhu yasarahu pindah ka sabelah kiri wa alahu nu tadina sorban bagian luhur
asfalahu dipindahkeun ka bagian handap wa yuhawilu sareng midamel saana manusia ardiyatahum kana sorban atau salendangna sami nalika khotib mindahkeun kanan ka kiri kaum oge anu nganggo sorban mindahkeun di luhur ka handap ngiringan mindahkeun misla tahwil khotib saperti mindahkeunana khotib kana sorban wa yuksiru jeung kedah nyeueurkeun khotib dina doa siron wajahron rek ngadoana teh laun atana pitarik fahaisu asarra maka sakira-kira ngalonkeun saal khotib asarra maka kudu ngalonkeun ngadoa al qaumu sal kaum tim khotib ngadoana laun nya laun si makmum oge biduai kalawan ngadoana wa sujaharo dalam sakira-kira narikeun si khotib kanu doana amanu maka ngaminan lamun khotib narikeun maka makmum tinggal ngaminan ala duaihi kana doana khotib wa yukatsiru jeung nyeueurkeun sa al khotib minal istighfar tina istighfar wa yaqra'a sareng maca ieu khotib qaulullah ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara al ayah ngaos ieu istaghfiru kedanyungkeun pangtun aranjeun kabeh robbakum ka pangeran anjeun innahu saestuna Allah kana kabuktosan ya Allah eta ghafaron nu seueur pangapuntenna wa yursili sareng mugi Allah nurunkeun as-samaa kana hujan wa yursili maka bakal nurunkeun Allah as-samaa kana hujan alaikum keur aranjeun midraron bari hujan teh lebat al ayah ngalaskeun anjeun kana eta ayat wa fi badinu sailmati tina sapalihna naskah matan ziyadatun wahia ari aya nambahan lafad wahia wa yad'u sareng ngadoa ta kaum bidoai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nganggo doana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha doana Kangjeng Nabi Muhammad Allahumma ij'alha subkiya rahmatin wala taj'alha subkiya azabin wala mahkin wala balain wala hadmin wala gharqin Allahumma ala zirrabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil audiyati Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma skina gaisan mugisan hani'an mari'an sahhan aman qadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin Allahumma asqinal ghaisa wala taj'alna minal qanitin Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wa danki ma la nashku illa ilaika Allahumma anbit lana az-zar'a wa adrik lana wa adir lana dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi waqshif anna min bala'i ma la yakshifuhu ghairuka Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa'arsis samaa alaina midrara. Anapun doana Kangjeng Nabi nalika nyungkeun hujan Allahumma ij'alha hartosna kirang langkung Allahumma ij'alha ya Allah mugi Gusti ngajantenkeun kana ieu hujan suqya rahmatin kana janten seseraman rahmat wala tajaha sareng mugi Gusti tong ngajantenkeun ka ieu hujan suqya azabin kana hujan azab wala mahkin sareng mugi Gusti teu ngajantenkeun ka ieu hujan kana ngahilangkeun berkah wala balain sareng Gusti teu ngajantenkeun ka ieu hujan kana musibah wala hadmin teu ngarobohkeun wala gorkin sareng mugi Gusti teu ngajantenkeun ka ieu hujan kana ngalelepkeun nenggelamkeun Allahumma ya Allah ala zirabi mugi Gusti nurunkeun ka hujan ka gunung-gunung wal akami sareng gunung
ala zirobi kana gunung ageng wal akami sareng gunung alit wa manabiti syajari sareng tempat tumbuh-tumbuhan wa butunil audiyati sareng kajurang-jurang. Allahumma ya Allah mugi Gusti maparin hujan awalaina kasakitaran abdi sadaya wala alaina sareng tengah bahayakeun ka abdi sadayana. Allahumma ya Allah mugi Gusti maparin hujan ka abdi sadayana isqina nu nyalametkeun goesan anu raos mugi sanu matak nyaikeun ieu hujan hanian matak lebat rata marian turanu ngasilkeun pepelakeun ku ieu hujan marian turanu jadi anu dipuji wakasanana sahan anu deres anu tumibana kaluhureun bumi aman tur anu sumarambah godakon anu godakon tur anu seueur tobakon tur anu nungkeban jalalan anu rata daiman salami-lamina ila yaumidin dugi dinten kiamah. Allahumma ya Allah mugi Gusti maparin hujan isqina mugi Gusti nyiraman ka abdi sadayana al-ghaisa kana hujan al-ghaisa kana hujan wala tajana sareng tengah janten Gusti ka abdi minal qanitina ti pirang-pirang jalmi anu megat rahmat kabeh. Allahumma Allah ya Allah inna bil ibadi saestuna tetep ka pirang-pirang hamba wal biladi sareng pirang-pirang negara minal jahdi tina kapayahan wal ju'i sareng kalaparan wadon pi sareng karupakan ma anu aya perkalan nalanasku anu teu laporan abdi sadaya ilai kalintang mung ka Gusti. Allahumma ya Allah anbit lana mugi Gusti ngajantenkeun numbuhkeun Gusti ka abdi sadayana azar akana pepelakan wa adir lana sareng mugi nyeureurkeun Gusti ka abdi sadayana adar akana susu wa anzil alaina sareng mugi Gusti turun ka abdi sadaya min barakatis samai tina pirang-pirang kaberkahan langit wa anbit lana sareng Gusti ngajantikeun ka abdi sadaya min barakatil ardi kaberkahan di bumi waqshif anna sareng mugi Gusti ngalungitkeun ka abdi sadaya min balai ma tina balai perkara la yaksufuhu anu teu bisa ngaleungitkeun kana tabal balai gairu ka angin Gusti. Allahumma ya Allah inna nastaghfiruka saestuna abdi sadaya nanyukeun hapunten ka anjeun innaka saestuna anjeun teh kunta kabuktosan anjeun ghafaron nu seueur maparin pangapunten farsil maka sareng mugi Gusti ngalungsurkeun ka abdi as-samaa kana hujan di langit alaina ka abdi sadayana midroron bari lebat eta doana sareng hartosna bayak tasiru sarang nalika turun hujan nih lamun hujan atus turun bayak tasiru maka aradus ya imam sarang kaumna fil wadi di jurang-jurang tanapi dina liang-liang cai tidak salah di mana mentos aya tos aya cai di jurang tos aya ieu cai tos aya ieu cai di hujan di jurang. Wayusabihu sareng sunnah ngaos tasbih radi nalika aya guludug wa barqatan kilat intahati turbere naon aziyadatu panambah wahia sareng ari tambahan eta lituliha kana panjangna iziyadah latu nasibuh teu matak munasabah teu matak pas halal matni kana kayaan matan minal ihtisari tina ringkasan wallahu a'lam. Nasadama muslim titiasa nambahan langkung tikir karena saking seueurna ziyadah panambahna anu matak tipas kana kayana matan tina iring pesan wallahu a'lam. Moga-moga mung Allah hungkunu uninya kana segala perkara. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang saya dayana. Barakallahu li wa lakum.